makanya Mohon. tah abdi di dieu panginten nya istilahna petak pendakna ieu situs panginten sekarang diadegan di dieu dikumpulkan di dieu panginten kanggo istilah nama dia mengungkap sejarah. Mohon. Terus kasepuhan punten nya aku abdi dia sejarah dibuka panginten Bismillahirrahmanirrahim. Tah ieu panginten siloka kujang. Alhamdulillah. Baca ai kujang dina batu tinggal merenan baca jeung tulisanana. Batu. Laras teu Pak? Mohon. Kasepuhan. Teh. Nah, ieu teh alhamdulillah ku kasepuhan urang ditinggalikeun nya. Di pasihan unjuk uninga ieu mangrupikeun batu anu aya gambar kujang. Kujang 2 hiji hujang hiji panjang agengnya. Mohon. Guratnya ka handap. Aya nu di palih dia aja. Oh, palih di pengkeran aya punten palih pengkeran ditinggal. Punten nya. Aya, mangga. Alhamdulillah. Subhanallah. Ieu teh nya jarang-jarang ye kasepuhan ningalikeun ieu. Alhamdulillah kasim kuring sarombongan. Anjeunna pangintenan diridoan oge ku kasepuhan. Masihan kesempatan urang ningal ieu batu pangcalikan makom karumahna eyang munding wangi sareng batu kujang. Nah, bacain kanggo urang saur kasepuhan di dieu ge. Lambang kujang dina batu. Nah, itu bacaeun nya. Ulah ningali kujang na hungkul baca oge batuna. Nah, betnya hiji jeung batu aseur kisah cilokan namanya lah. Nah, dia ge bacaeun keneh di wae ya, Pak. Amin, mohon Laras mangga. teh, Pak. Mohon. Laras teh bacaeun di wae. Mohon. Masa. Ayeun oge ieu penginten Pulau Nusantara. Ya. Kajian. Nah, ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Tah sakitu ku abdi Mohon, anu hatur nuhun. diterangkeun di dieu saketerang abdi kitu nya Pak nya. Mohon hatur nuhun. Hatur nuhun atas kersan ningalikeun ieu patempatan ngaunjukan masihan sabagian riwayat kasim kuring sadayana insyaallah janten manfaat khusus kanggo bapak anu di dieu atuh tiasa masih manfaat oge kanggo sim kuring sareng ka saderek sadayana. Amin. Mangga ditutup deui Pak. Subhanallah. Pilih kasepuhan punten nah kasepuhan Mangga. pilih kasepuhan ka dieu teh panginten utami kedah targetnya Pak nya. Mohon. Urang kintuna. Leres Mangga, laras mangga. Jangan lupa teh. Oh lah teu nya keur pamah. Geus lah ieu weh sesepeun da ieu teh kaing katinggal ieu na deh. Mangga. Sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa subhana rizqan subatan rahmatin pantarojahu bil hawsidi minal hobat. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilaruhi wabil khususon sahibul makom sahibul karomah wabil khususon karomah heubeuh isuk anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala kapangrasa Eyang Prabu Muningwangi ku sareng renenganana nu linggih dia petempatan nyangakeun abdi sareng wargi abdi babaktos saulillahillahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga kasepuhan bilih langsung ka dieu. Mangga. Tuh. Abdi. Nya. Mangga atuh. Aduh hatur nuhun ieu. Kasepuhan heubeuh isuk di warang Di ditu Bapak. Oh, palih dieu. Sok sila di dinya. Amin. Aduh. Mayunan itu atuh mayunan. Mayun ka dieu. Tah mayunan pas Kana- lurus palih ditu bapana. Oh, mayun ka kujang ka dieu. Tah gitu. Baik Sila. Ya. Punten nya Pak nya. Di pasihan unjuk ku kasepuhan heubeuh isuk. Kapayun bapana kapayun. Nah.
Dok, cepengan kedua panangan. Iya Pak. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Cepengan kedua. Oh iya. Tuntunan ku Bapak Al-Fatihah. Pilu uiha. Mangga. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dino mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ilah daroti Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati sallallahu Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina Sumailah hadarati sahabatin Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhu wa Ali karamallahu wajhahu sallallahu umul Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sumailah hadarati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was shuhada'i was sholihin was sahabat wat tabi'in wal ulama wal amilin wal musannifina mukhlisin wa jamil mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sultan awliya Abdul Qadir Jalana Qadasirul Aziz. Innallaha yaghfir lahum warhamhum wa yusqinuhum wa barakatihim wa asrafihim fid din wa dunya wal akhirah wa sumailah hadarati hikmatul hikmah wa karamatul karamah ilal masriq wal maghrib wa ila hadiyati khususon khusus bil khusus mama aseh munding wangi umihi hebelisuk sailulahum umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abdi ilmu kulung di makom sayyidul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Jadi nyari tasaeutik di dieu nya. Mohon Bongana. Kita cumarita. Jadi cari taheula di desa kede. Munding wangi mangrupikeun salah sahiji. Nya. Salah sahiji pandita anu sumping di tanah Galuh. Di tanah Galuh. Anjeunna kapungkurna salah sahiji pandita anu sumping naka wewengkon Sumedang Larang sejak nyandak bewara ti Kaprabuan Siliwangi jenenganana Jaya Dewata keur nyangking bojo anu aya di Sumedang Larang. Nah jenenganana Teratna sih Raden Ayuratna sih dicangking bojoku Prabu Siliwangi Jaya Dewata tah utusan anu nyandak lamaran cek ayeuna meureun nya nu nyandak lamaran teh jenenganana disebat Raden Munding Wangi masih karabati Galuh masih rerehan sareng Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi mung ti istri anu benten. Bedanya mugia urang sumping ka ieu patempatan janten hibar keur diri urang, janten beja keur diri urang yen geuningan di dieu teh dikurebkeun salah sahiji utusan ti Kaprabuan Siliwangi nuju anjeunna bade nyandak bojo ti Sumedang Larang. Kitu intinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo.